ngam nih hulang-hulang jentul gitu. Naon mana atur aja Jombi? Ngeganggu wae di dinya mah. Urang we pada ningali bete rek urus saya teh ningali dirinya keur aya di kebon. Saya lah, urang mah hayang serangan wae di dieu lah. Nah kunaon? Urang mah rek nanya we heula da babaturan atuh bisi aya naon urang ngabagi ka susah. Jauh-jauh ngabagi kesenangan mah tuh. Sok aya naon? Yes. Sugan teh geus kolot mah moal galau euy. Emang geus kolot teh boga hate? Urang teh boga ka Bogo. Sabodo. DL eta mah. Naon DL? Derita lo. Dasar Jombi maneh mah. Kurang can bisa nerima kenyataan, Bun. Si Erna jadian yang si glowing. Oh gitu. Dedenya mah bisa seri ningali babaturan lo aya kasusahan teh. Lain gitu, lain masalahnya yang sirikeun. Ngan eta mah cetek, masalah cinta mah. Itu para zombie. Urang mah curiga duaan wae sikana aya direncanakeun nya. Sok ieu. Bener, Tam. Urang yang si Asbun, geus boga rencana. Rencana naon? Cicik, Bun. Rencana naon, Jes? Kieu, Tam. Heeh. Urang rek ngajodokeun maneh heuh. Ngajodokeun urang ka saha euy? Ka orang utan. Goblok sama Jes. Lo maneh mah Jes. Nya teu katingali ka mana nyari Ustad? Ayo Bun ah. Teh ka mararana ieu? Urang datang ka dieu karek ararinit kumaha ya teh? Ya mah Tam, mana mah cicing we geus di dieu. Urang dek meeting heula jeung Bupati. Jeung Bupati. Heeh, pokona mah jeung Bupati. Kek jeung Bupati. Sakanyaho urang si Asbun jeung si Jes teh di RT jeung di RW ge teu aktif. Bodoh ah, di pikiran teuing. Itu rumah Pak Bob si Gana pantana muka. Orang bertamu lagi ah. Kabri abi aya tanyakeuneun Pak Bob. Rek aya naon ka Pak Bob ai Erna? Sakodeung we atuh anteur. Oh nya hayu atuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Erna, Nila. Sok, diuk. Ngaganggu Pak Bob jadi istirahat. Kieu we lah. Nya kitu we na ieu teh kadon-nunutan abang ngabaturan. Lain. Aya naon saduduaan ka dieu? Jigan aya perlu. Kieu Pak Bob nya abi teh hoyong aya pendamping hidup. Tapi ieu teh sigana rada kumaha nya sepuh gitu ti abi teh usiana teh. Gitu. Emang sahana? Kayak kita mila mah apal sorangan. Meneh. Oh, gitu nah masalah teh. Mohon, Pak. Kieu nya ieu mah ceuk Ustad. Lamun nengan pasangan teh kudu aya opat perkara. Hiji lija maliha cenah. Kudu lamun di awewe meureun geulis, mun di laki kasep. Tak wajib teh, wajib kudu kasep. Oh, kudu kasep atunya. Nya atuh kudu kasep. Tapi kela hatina kasep teh kieu. Meureun enak kita hayang ka Rapi Ahmad mah meureun nya. Nya kan, nah nu disebut kasep teh. Ayeuna teh aya kasep. Lamun kasep beungeut nya, kasep beungeut eta mah bonus. Nu penting mah kasep teh inner beauty cantik kaina mah. Hate nya. Tapi kan meureun eta buka kapok pisarakeun beungeut dia parah pedaug geureun nya. Atuh Pak, kayak gitu asa teh da alih abi oge. Tahan utamana mah inner beauty tadi, kasep hatena atanapi laki anu dipikabogoh ku Erna. Eta teh cukup teh. Tah anu
kedua 5 liha cek Ustaz teh. Nah 5 liha teh anu beunghar. Nya kudu atuh beunghar mah. Beuneunan hayangnya ke anak menteri merenya. Ih, tenang atuh. Oh, batu hayang menteri. Tapi lain eta disebut beunghar teh. Beunghar eta mah bonus, kamu oge nya. Eta mah bonus sama. Nu maksud beunghar teh aya kadaek nya. Kumaha cara maraban anak pamajikan, kumaha cara hayang dan hayang sapopoe bisa dahar sipikeun eta teh aya kadaek. Malang kemah bicara kieu teh kudu mawa sapi. Kita sapi jeung kuda. Oh nya. Sapi kiran jeung kuda kan tak eta beunghar teh gitu. Tah anu katilu dina sabiha kudu turunan nu hade nu alus gitu. Nah, lain turunan alus kudu anak kiai, anak ajengan. Ya apa bangsa lain. Pernah ngaji, eta nu mere pagawean kali itu teh eta teh tandana pisakeun bener. Oh iya. Nah, lamun di antara tilu eueuh wayahna hiji mah kudu dipaksakeun. Lidiniha agamana pentingna. Aya agama eta naon? Alhamdulillah Islam. Tah, pisakeun di kudu Islam. Kade eueuh teu meunang lamun urang kawin beda agamanya, teu meunang. Eta mah ting zaman mana lah zaman urang mah kudu kawin teh kanu saakidah agama Islam. Cukup eta teh gitu. Jadi mun aya menang sakieu teh asa aya 4 perkara minimal hiji. Kitu Bapak panjaran kitu nya. Sae gitu. Hatur nuhun nya Pop kana sarana. Aya sami-sami ngomong saha? Kaget terang nyalila dah Pak oge. Nya Mil. Duka abi kita cam terang ieu teh. Hatur nuhun pisan Pak Bobnya kana saran-saran ieuna. Sakantenan bade pamit. Dari pamit wae. Nuhun. Nyarek tuluy kamarana tuh nak Mil. Ieu sakantenan aya peryogi nya teh Bade ka warung. Bade ka warung heula. Nya atuh hari aya peryogi mangga. Assalamualaikum Pak Bob. Waalaikumsalam. Ayo tuh. Allah Akbar. Sebenarnya si Erna ada kecetan ini si Erna kayak sayang panggil wae. Kemana? Ya hayu. Esok kemana? Apa abdi sada? Waalaikumsalam. Mangga wae ka bumi mah ngkalesan nuju aya wa abi. Atuh eta chattingan jeung saha meni? Jongjon kitu. Balas di. Aya gua nah. Nya tuh wios engke abi ka bumi sonten sekitar tabumaan kumaha. Diantos atuh. Meni seri. Yes, bos. Sip. Bisa jadi ya. Jam 5 WK itu lah. Yes, tenang. Ya, beres. Mantap. Nah. Ini siap-siap teh. Serius gitu. Jeung saha? Bun, itu lain si Mila. Wah, bener, Jack. Mila, Jack. Mila. Tas di mana, gelis? Jess, teu salah minum obat didinya. Emang kunaon kitu, Mil? Bisi we atuh. Mil, kita sakan Erna. Tadi mah nya Mang Bun, an Erna aya telepon, rek aya tamu. Bener, tadi si Didin pakai pakaian terapi. Oh, Bawa janjian ke si Erna. Jika nah benar pasti ya si Didin teh kasih Erna pasti. Ah lain tadi mah cenah rek aya tamu. Bahaya eta kitu mah. Ya geus orang teh yuk. Ayo atuh hari kitu mah. Nya, Urang ka ditu. karunya kasih Erna bisi digadabah. Hayu atuh, hayu. Ayo, ayo, yuk.
aing di dia sorangan wae jiga tiang listrik. Aing mending ulin. Ka imah si Didin aya nama ah. Mana Arjuna mana teh can datang wae? Kayak tua, sabar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dinya boga cicilan ka bank keliling. Aing disebutkeun bank keliling. Uana si Erna kok aing mun lain uana topeskeun kana solokan saat. Henteu, Wak. Tadi gara jam. Oh, mangga. Ya tamu Nyawa. Adidin. Iya, geuningan baru teh. Oh iya, Arjuna mana teh? Ya mah lain ge Arjuna tuh Rahwana. Naonan maneh teh? Dia teh geus bener-bener jadi jang si Rahwana. Muhun, Wak. Terus iya pengen jodoh abi. Ari niat maraneh mah poe Rebo bulan Ruah. Aduh, wah. Ari poe Rebo bulan Rewah teh naon? Mun di dinya hayang kawin, eta mah kudu ngajual kebo jeung sawah.